Tuh, pilkada sakedeung deui. Wah, hanya sago calona ieu. Calona teh Pami Hamami jeung Pami jeung Hamami. Jona jeung Hanapi sareng Dedi Wijaya jeung Hikmat. Sanyaho urang mah itu sakitu. Tapi asa hiji deui eta teh saha? Asa teh ya aya seueur da lain tilu. Heuh nya. Asana teh Pamulyono sareng Bu Ima. Lamun telepat mah. Hilap we, hilap. Aya naon ieu teh? Nyaman deh asa rame gitu. Ngomongkeun pilkada ieu teh. Emang rek marane rek milih saha gitu? Tadi urang mah si Jona. Terus Mah rek Dedi sareng Hikmat. Ning di lembur urang mah lobana nu milih Mulya. Mulya sareng Ima. ah kuring mah rek milih paham we. Sukabumi mah kudu boga pamimpin anu paham kana segala-galana. Paham kana Sukabumi, kana pendidikan, kana ekonomi. Nya aku mah we ari kitu mah. Aya naon ieu teh, Heng? Naon teh keur naon teh rasa review ih marane teh. Mun ngomongkeun pilkada ieu teh. Pilkada naonnya dia nya? Ini teh nyaho. Oh, emang bentar nah, mana orang kota nya? Batu kota. Orang kota pilih. Oh, Din, urang mah kumaha Din. Orang mah orang Bogor yang memilih, soalnya orang mah semua di kabupaten, lain di kota nih. Benernya emang saha unggul sih calon-calon teh? Seueur, Saha unggul coba? aya opat. Saha hanya Abdi mah aya Mulyono sareng Ima. Terus aya Dedi sareng Hikmat mah ya apaan. Oh, benih sekarang Listi, marane teh milih teh sobab zaman ayeuna anggota-anggota DPR, anggota-anggota pamimpin-pamimpin urang teh loba nu korupsi. Mendingan mah marane tong Baik, baik awal hunkul Oh, kan gitu. tapi pan mun kitu lah teh aya pamimpin ka bumi teh. Tapi marana lamun hayang mimpi, lamun marana hayang nyoblos, marana teh kudu bisa milih pemimpin anu amanah, jujur, jeung bisa ngebuktikeun janji-janjina entong sakadar janji udah diungkep pas pemilu. Tanggung jawabnya sih. Nya gitu. Ayeuna mah urang mah rek luput atau ngarti. Oh, nanti coba miliarian gitu teh. ah orang lain ngeluput we udah mah terserah marana we tah mah. Udah urang mah cing ngajeng serius di kabupaten. Udah Kalau dewa teh bener ning. yang geus we aya mah kumaha teh masing-masing arek milih saha oge. Yang penting mah urang nyoblos ayeuna mah. Ah terserah we lah. Terserah udah mah nyoblos. Ya,